Sanajan gagah sakti mandraguna kaula muarek mundur sasikulu nyingkah satu yang beas Kangjeng Rama Swargi anu teu oleh kaimpikeun ku kaula Kangjeng Rama Arima Swargi Bagja nu taya papadana kaula lamun bisa maehan si Bima si Arimi komo ayeuna si Arjuna hutang pati bayar pati hutang wirang bayar wirang ayeuna mangsana itu Arjuna haling 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 datang nirata ngademam datang nirata ngademan ewu pakulingan rana tirnira ingkang sami prapta Astra jingga abdi lan kamana Kang Raka Purbakesa bali ditu lan sareng pun bapa melangeun ka pun bapa nyaheun pisan tuh saha Gusti Purbakesa nyaheun pisan marukana pun bapa hoyong kampangan di pangku ditu lan pun bapa palai miceun juragan Purbakesa nyingkah da bau aya wae dek nya euy upami pun bapa palai mandi alungkeun dijebur atuh upami pun bapa bade titeleum dilelepkeun ampun upami pun bapa nuju tuang cilemut kana hancengan bapa aja ulah nya atuh pun bapa teh tulus bakat punya alah gitu kan uluh kan sah itu buah eta anu disebut rimbana teh cepot kan rimbana ya buah eta rimbana ulah iya ai rimbana teh putra saha piraku tengah denge dongengna kapan sidik eta rimbana teh putrana Kakang Arima oh sumuhun alah aya manawi putrana Nyi Ecin menit tebihnya ganya lain jauh deui sia mah ka mana karep ngomong teh alah gara-gara abdi wawu jeung Nyi Ecin aya nu bendu aduh ampun lah padahal nya euy teu naon-naon hirup mah da ngaran-ngaran jeung jeni mah kitu we da akrab jeung sararea ge heeh kudu wawu jeung saha ge nah nepi ka kudu ngewak ka dewek heeh teuing lamun aya udangan teuing lamun cemburu lamun kasih heeh ampun ai heuh di teteangan di tadi di dieu geuning ira teh silih jempe wae batur milu ngecebrak di dieu gaji teh gede aing jigana aduh ampun aing ari teh saha kaula Arjuna ranira ora kapinu gawe opsi garap purna dewa opsi garap purna dewa delera kikang nafsu nak kagila-gila ya
nafsu kagila-gila. Arjuna cunuk kana waktu anu rahayu datang mangsa anu direncana nitihuan si anu dipanang mustari. Kanyeri jeung kapeurih kalara jeung katungara kaula bakal kaubaran. Sabab nempok getih ngabayabah getih maneh Arjuna. Bakal disasaak awak maneh eueuh lanceukna aya adina maneh ayeuna. Sok hayang urang perang giriga mana perang toyaga mana. Giriga mana perang sabda saling gunung. Toyaga mana perang sabda saring sagara nempada jiwa loka permana. Anak penak tunggal anak penak kurang padanya kasabu pilang tatu. Maju perang ajar. Sok gerak pilih daging nu ipis teangan tulang anu rengan. Udah, naon? Dunungan dengekeun geus ya. Sok urang neangan pilih daging sapi. Urang teangan tulang domba. Urang belum. Daging nu ipis. Aduh, ampun. Bina-bina teuing sia teh. Tah kitu aya deukeut teuing jeung dunungan kitu euy. Heuh, aya dipikanya teuing teu kurang dicarekan oge. Aduh, da eta carekeun wae atuh. Aduh. Tapi aya dunungan dewe kana nyarekan ayeuna nyaah. Dicarekan ayeuna isuk bare duit. Ngan dicarekan isuk page teh dipika geuleuh. Kadang-kadang anak urang kan ulah deukeut komo jauh. Hayo maju. Coba-coba lajeng Arjuna perang tanding. Seret sumedan banting binantingan. Iya. Iya. Dipun balang dewa ku ieu denawa nya teraden di mana? Ya. Nanging barang bade dugi kana taneuh rikat ieu Arya Purbakesa nyangap Arjuna. Yo, aduh.
ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan nuhun Kang. Sawang Sun. Saha eta? Aduh, nguningakeun geuning eta teh tuang putra. Saha? Nyaeta Raden Rimbana. Waduh, kade eta teh jalma teh sakti mandraguna. Kumaha atuh? Nyangakeun. Waduh. Pak. Kumaha bejana jang? Ye, teu ningali bieu. Ih, dewek mah nempona gelut teh amuing sok soak jang. Cing Kakang Semar. Tulungan kaulah kedah kumaha carana. Ih. Iwu kacong-congona ku amis puhuna parantos gamos nun. Ai bapa nanaona kawas nu lieur. Naon sia teh? Dipenta tulung kumaha cara nalukeun dijawab ku tiwu. Da teu nyambung teh. Si balegug. Cing atuh nu matak deuleu eta teh bahasa Sunda deuleu. Lamun rumasa sia jadi urang Sunda kudu apal kana basana. Ari basa bangsana teh nyaeta deuleu anu ngaraketkeun kana rasana manusa. Moal aya deui nu bakal ngaraketkeun kana rasana manusa lintang ti basana. Nah, sia teh lamun jadi urang Sunda kudu apa kana sulak-suluk basa teh. Unak usuk basa jeung sajabana diajar jang. Da si ieu mah nyaga cicing di komplek atuh da meuni gengsi ngomong basa Sunda teh. Nya. Ada di komplek mah euy pergaulanna kitu. Leuheung lamun di komplek mah salilana nganukur ngaliwat wungku dagang. Nya teh payu-payu aing ka komplek euy. Nanaon nu didagangkeunana? Roti bakar. Nah teu payu, udah rotina kabakar. Beake deuleu. Paingan atuh. Ampun. Dagang teh botol aing teh. Payu henteu. Aya caian di jero botolna. Eueuh daun teh diterapkeun dina botol. Didagangkeun ku aing pan teh botol teh. Heeh, sarua jeung nu gelo teh. Dumeh eta kabejakeun teh botol teh payu cenah. Ya kapaksa ngalaun teh aing taplok-taplokkeun dina botol. Dijual, lain ditunda we da keur naon nu kitu. Ngeula montong ditanya we aing ah. Sok ka mana karep aing mau ngomongna. Ditanya we sia capruk. Sae atuh nun mangaweagan. Naon? Punten pangyabutkeun buuk Yisim abdi salamar masieun. Moal heureuy di dieu mah. Nya henteu katingali. Heeh. Sok aya ayeuna melaksanakeun deui. Bila jabut buuk. Teu wani kaula nyabak sirah Kakang Semar. Ih, nah da dipiwarangseun. Entong gantong. Miwarang ka jurugan Pubrokesa. Abeh didudut kabeh. Heeh. Jika cuku aing. Ke dieu salamar. Sumuhun nun. Kadiah bilih kadudut jeung kulitna. Leuheung lamun jeung kulitna mah eta jeung sirahna. Kadudut buuk jeung sirahna coplok nya. Lah moal teu rame. Ai kabayang ya kan. Heeh. Salamar. Mangga salamar nun. 1 2 Ai geus kieu tah gerekeun ngana ceuli. Cicing sia. Sing atuh ngajedog ieu teh ngomong ngecebrek. Kapan aing nu lalakon eta mah? Si lain mah da wala baheula zaman Abah. Ampun aing. Ayeuna mah dewek nu ngecebrek teh. Ayeuna ge aya nu ngecebrek kana si dawala. Ya, saha? Pak Deko Sasi. Aduh, ampun.
Ai si gareng iraha, eta mah kudu kememelan. Si gareng mah dibatur. Aduh. Ampun aing. Terus dikumahakeun ieu Kakang Semar. Sumuhun. Mangga gayem. Sok atuh kanya gayem. Saderek Arjuna. Unjuk sumangga digayem Kang. Sumuhun mangga. Terus heksos kayaknya. Gayem wungkulseun. Ya, batur mah kadunungan teh mere rezeki, mere nangka, mere kadu, ieu mah derbuuk. Masih lamun sok diangir mah detara. Jeung batur mah mengkilap, buuk teh ieu mah mengkilup. Buuk lah gedut teh digayem. Kakang Semar. Ieu non ming haseum. Moh henteu lah datara diangir. Tah, upami aya haseum kitu bakal mati garan mangga. Amun ka haseum Tino damel kalanu ieu. Hai, datang deui kurang ajar. Obat modal sia. Iya. Rasakeun kurang ajar. Penas ti kersayang tumampara. Ieu Raden Rimbana dijamak Warjuna ngalumuruk lir kapuk ka ibunan lir kapas kahujanan. Ieu tah. Ampun Arjuna. Ampun kula tong dikukumah ka Arjuna. Lepaskeun kula. Ieu Arjuna. Lepaskeun kula. Hayang bebas hirup dina waktu ayeuna Arjuna. Kula lepaskeun Arjuna. Kaula teu bisa naon-naon iwati Kakang Ari Kakang Purbakesa Kang. Bulan. Mangga ieu tuang putra parantos kacangkalak. Waduh, anak Mang Raden Tubahan. Naon nya cek aing oge. Lain naon juga lu kaget tuh. Pantes nagara rek awut-awutan oge da. Hukum adil teh kitu geuning pilih kasih. Bener ka cirinya Kang. Dalamun aing mah jadi buronan moal teh di podaran mah. Ieu mah beunang ngadon digabrug. Buah garelo euy. Eda itu kira aneh kira diusapan. Sidik ke sidik kasalahan kari kadagor. Sidik kasalahan teh gede. Gede pisan kasalahan teh loba da anu jadi korban ku manehna teh. Ieu mah beunang ngadon diusapan deui itu. Coba mun Akang gitu. Pasti euy. Pasti kita rek daharna teh geura moal dokter segala. Ahli kesehatan bisa aya racun. Lamun aing gitu ablus ya meureun paling oge diwere kolak waduk. Heeh. Wading diduruk Akang mah. Diduruk aing kadang-kadang. Karunya. Tadi dia lemah teh Kang. Lemah geuning hukum di negara teh euy. Paingan nek awut-awutan wae geuning euy da adieuna can walatra. Hipu leuwih ti tahu. Heeh. Can walatra euy. Acan Kang. Heeh, can walatra euy bejakeun kitu teh tulus. Mang moal bisa naon-naon kasep. Ayeuna mah kumaha ceuk ratu nagara we. Da pasti ayeuna parantos diistrenan aceuk Arimi. Arjuna Rayi kaula nuhun. Mangga tangtosna ge para dewa parantos kempel dipringgandani. Nyaeta pikeun ngistrenan aceuk Arimi mangga sami lumampah.
serius nyaeta di Pringgandani Braja Musti Brajeka Palamatan Dentawi Sesa parantos uningaeun para dewa lumungsur ti sawarga nyaeta di Balai Irung diayakeun gempungan pikeun ngistrenan Ratu Arimi. Atuh Braja Musti Brajeka Palamatan Dentawi Sesa pada budal katauran nyara rumput ajrih ku euyah-euyahanana masyarakat mangke sing bakal nungtut di mana parantos medal jabang bayi anu nuju di kanung ku Ratu Arimi nyaeta Raden Gatot Kaca bakal tiasa nyampurnakeun ieu pansa Braja mangalingih-lingih punten aja mangalingi yap Arjuna geningan itu yang gening tisa warga leres yap Bayu Samu Indra kaulanun kula tapi pemantikan hadir tanah oh iya anak nanti moal jabatan maning pangeran dikemplan seni sunah nyanggakan sarapanana muatang toh selapatna pamugi gawe babarengan ulah teh sewang-sewangan komomun silih kerengan nu nimbulkeun paceng sadang sarigi kudu jang harti garengka saja pikiran Gening Arimi anjeun-ayeuna kasakseni ku para juata marasanga juata para lumanten bayar-baya sasat geus diistrenan sah jadi Ratu Pringgandani sok sanajan ayeuna Braja Musti aya keneh di Karatonagarakeun dangke ge baka ngunur ku sorangan eraeun tapi rada mah kaulanun Bima ondeuh rojong ku anjeun
nyaeta syarat jeung katangtuan lintang ti kudu nyumponan kana naon rupaha kahayang rakyat nyaeta tangtukeun hukum nu sabenerna nu saadil-adilna. Kadua nyaeta ekonomi pangheulana pisan anu kudu dipulihkeun teh. Sumuhun sing hawatos kanu alit Sabab naon? Ieu nagara Pringgandani teh nagara anu subur, anu makmur, anu gemah ripah lojinawi. Agraris. Sagala rupa tatangkalan jararadi, bubuahan jararadi. Da moal ngajuk ngahutang ka luar negara, lamun seug bener-bener bisa ngelola nasararea. Ti mimiti pupucuk pamimpin handapna rakyat. Oh, di dieu meureunnya euy, nagara teu ngabutuhkeun sumber daya manusia anu berkualitas teh. SDM na we. Heueuh, da aya nagarana mah geus kumplit, nagarana mah geus subur. Tanah geus nyampak, da teu kudu gugulawat unyak anyuk ka luar negara unyam inyeum. Lamun bener-bener mah bisa ngelolana. Da ieu mah bangsa tunggu meureun jeleumana. Nu ngolah duaan bangsa 10 nya teu kuat. Aing apruk-aprukan ka luar negara, memang di luar negara ge bangsa tungku nganu ngabangsatna ka luar negara ngajajah teh keur kasajahteraan rakyatna. Tapi di negara Pringgandani mah ngabangsa teh ka rakyat sorangan nepi ka rakyat teh dianggap jajahan. Da ieu ruksakna teh euy. Kalahna teh kitu tah nu mata kade cing hati-hati euy ah. Heuh. Urang mah kudu bener-bener pulihkeun dina sagala rupa widang. Anu aya patula patalina keur kapentingan negara jeung bangsa. Sakitu da kahayang rakyat palintang ti kudu cumpon dan sararea. Kahayangna jalan-jalan buru-buru omean ka mana-mana. Nya ulah nepi ka awut-awutan temongkeun kitu ka Gusti Arimi ah. Temongkeun gawe nu hade dina waktu ayeuna. Sok dihandapna umat ulah jadi bararangsat gitulah. Kudu dihandap, kudu di luhur ulah jadi bararangsat, ulah jadi bararangsat gitu, ulah jadi bangsat. Heeh. Angguran ayeuna mah sok buktikeun. Kumaha carana supaya anak incu urang ulah boga hutang engke. Ayeuna mah kakara lahir orok oge geus di bebanan hutang, ayeuna mah sudah ulah lalawora. Geus beungbeuratan ku kituna yang ku ayeuna Gusti Ratu Arimi di istrena hayu urang rojong dina sagala rupa widang. Urang paheuyeuh-heuyeuk leungeun paantai-antai tangan. Gotong royong babarengan gawe anu rancage ngaheuyeuk dayeuh ngolah nagara. Komo ayeuna aya otonomi daerah lain. Hayu urang mangfaatkeun daerahna sewang-sewangan pikeun nyingkahan atawa naon? Ulah nepi ka nimulkeun lobana jelema anu ngalut ti kampung ka kota urbanisasina we teh. Heeh. Tak ayeuna mah lintang ti urang teh kudu dibere lahan nu sabenerna di kampung, urang kudu bisa ngolahna. Nya otonomi daerah teh kitu tah euy. Untuk pemerataan, Pak. Berpemerataan ngan kade ulah dimangpaatkeun kana jalan anu teu hade. Nya kitu tah lah da ngaran jelema aing teu percaya ka jelema ceu itu. Heueuh, aya jelema teh tungku tempat kaleluputan, tangah tempat kalelepatan semenit ganti sajam robah jang di sore rajin tar kapake isuk. Jelema yang hapunten tina pihak kalepatan ageng semunten alitnya ieu lalampahan Arimi di istrenan jadi Ratu Pringgandani urang cekapkeun wi ka dieu kemang tinetik Sebaran Sari tutup lawang Sigotaka.